Deh, ieu teh saha-saha nu ngalakacapi ieu, pabayatak ieu, lamun daek mulunganana, oh kolot sorangan geuning. Geuningan lobanya ari di alam mah sugan teh di luhur teh saeutik. Mumpung aya nu pangalakeunana urang caplukan hiji-hiji beuteung subuh seubeuh ieu beuteung yeuh. Karamis ya sumpahna ge. Alah aing mah maruragan kagawir. Princess ya urang teh kudu aksruk-aksrukan nya kagawirnya. Alah aing mah kudu turun kasusukan mah atuh dah hoream. Ke princess teh jadi mermaid ieu teh mah. Aing mah capek kerek oge sarintakan komo ieu hayu bulak-balik. Tuh geus turun deui ka handap belah dia tak asruk-asrukan da loba belah dia teh mang atuh mang ulah dipunakeun mang belah jauh-jauh teuing mang. Asli sia lamun kieu mah urang bakal turun ieu jadi 50 genep haha. Deuh ari si Denok teh da nunutur cik halik awas ieu mah inung buru-buru teh katingali belah dia teh da nyaah hiji oge pulung we ku urang mah da di dahar mangeunah. Eta adi urang mendinganna kariam capening mang geus adiuk heula bulak-balik tadi aya 10 kali balikan mah heuh mang si Mang Cece mah ditawaran teh meuni embung eraan ting eueuh huntuan. Deuh aya murag hiji ge tuh bari jeung beulah urang beleuwekeun urang huamkeun beuki-beuki teuing atuh ngalolodok teh. Geus mah ade geus capek ya ge sakieu geus loba ere kamanakeun ieu teh geus di karungan di kantongan ere bisi aya nu meuli cenah tatangga heueuh. Tah adi urang ngajakan meutis ari bebeungeut mung ditemongkeun kana kamera. Meutis kacapi sambel tarasi pedo sia. Aya mah apet keur ngalewat ditawaran buru mang meutis lah nyiram sugan mah. Lain ieu mah ito beuki we. Sarua we mah. Da ari adi urang mah keur mejeun nyiram hayangna teh meutis we. Buru tatangga gerak kadarieu ya meuli kacape.